Tigali aing seuri teu. Agan upama bade seuri tong ditahan kecing palandung dina awak teh mutahan deh. Asa meunang sia. Naon agan asa meunang? Peda bapa aing ini asa meunang. Agan abdi mah teu asa meunang, teu asa elehna, da abdi mah pan disiksa, abdi mah teu gelut. Sok teu ngalawan. Teu dibikeun bola yang jamu sekali musada. Moal tiasa agan teu acan rengse mah. Lamun kitu anjeun bakal nying hareupan kaula Gatotkaca. Kaula lurah tamtamana Gera Amar tapi kenangis serangan di luar jeung di jero. Kari-kari anjeun ngeganggu kana kaman berarti bakal nying hareupan kaula Gatotkaca. Anteun yang hareupan abdi mah. Kariekeun. Moal tiasa lamun kitu sia ngajak kelut ka aing. Saha anu ngajak kelut ari agan demi Allah abdi mah henteu. Agan mah sok suudon ngajak kelut kumaha ari agan. Sok dibikeun bos ya. Moal tiasa sia ngajak kelut ka aing. Kelut ka aing. Tuh berarti agan nu ngajak kelut. Manya aya keamanan aman keunun. Ngajak kelut ka manehna haun bae kieu. Nah agan teu izin gelut-gelut jeung abdi. Era naon aing? Ieu agan nu nongton teh seueur. Ieu teh bakal riweuh ieu teh. Dina media sosial na TikTok dina IG abdi mah Sunda ieg. Gatotkaca gelut jeung si Cepot gelut jeung Gatotkaca. Aya leuheungna si Cepot eleh dangaranna ge Cepot eleh ku Gatotkaca. Tapi lamun Gatotkaca eleh ku si Cepot bade kumaha? Teu mungkin aing. Mungkin saja. Ci kayaknya oh mangga. Kita gelut-gelut abdi mah. Nurut siakan mah. Nurut abdi mah. Sampang birit. Sampang birit. Sok agan wani kaing ongko dititah. Kumaha agan teh? Sok aing nyaho. Laras kan sok. Tega laragan aing tega. Pati tega. Laras iya. Awas kan setan sok. Ruaseun. Ngolo nyengki sia mah ku abdi we. Sok kayaknya wuyut. Wes. Anjir. Kehel euy. Iya, ulah. Cik sia. Alah anjir edan euy. Ulah wes aja. Wes. Dan Huyap, wes apa itu? Wes, wes, ya. Berjuang di medan perang. Anjir babak belur beut aing. Mangeuning kena aspal euy. Wah anjir edan juragan anom bener euy. Reug aing boga keamanan jiga juragan anom leuy. Hebat agan pino agan hanya. Dama marah arus dioyak pada Melayu ala dede ayah di mana Hebat mana sebut ah hebat kewe kan maju sok hiap ayo wes wes Ansa Braja wes alah gang siap musak gang
Hatot Pancabraja timbalan alus gas ya kita udah tenggelan kakara renyem kan awak lu Pancabraja anjir tuh kita mau aing nonyok ditewak lu tewak ka dieu didedet kieu kita ku siku rak ini gendong macan dijulukan anu kita raketak sira aing di dieu ye kepret di dieu ta make gerakan jeblak Haji Yunus dak Pancabraja dak karena ceulit ngeng nah ngeng nah juragan Bima datang di kumaha tot Pancabraja Pancamarga naon sia dari jawab wae atuh mana we teh salira goblok ilmu naon sia abdi mah teu gaduh ilmu naon-naon agan da tadi gawe abi mah hirup teu bodo-bodo acan suning polos agan abdi ntar make esen hiji kana esen nguseup sia semon abdi mah polos agan teu tiasa naon abdi mah cik lawan goblok ilmu naon si Joy naon ieu agan teh abdi mah alim gelut lawan sia katrukeun pangarti sia kaya yo ya atuh maksa-maksa teuing mah teu naon kitu mangan ulah nyalakeun abdi da sidik sia teh geus salah cumoh ulah nyalakeun deui cik ilmu naon sia punten agan naon sakewe teh abdi mah naon leuleus agan wit dan jelema gede ngelagrak aing ngampul dulu pasti akang wah ya gitu bohong nanti nya danaonan leuleus agan wit waduh edan cepot aing lulus agan lulus aing tuang heula atuh aya nasi dus mangga agan ampun aing cepot nanaonan sia tikikieuan tadi ge abdi tos nyaurkeun teu meunang abdi agan salaku rakyat nemongkeun rasa kaprihatinanana abdi teh hayang boga pamingpin teh anu bener-bener ngajalankeun ieu layang jamu sekali musada ulangan saukur dipake slogan wungkul ulangan saukur dipapake papaes wungkul ieu layang jamu sekali musada teh eusina pake eusina ange ulah jiga monyet ngagugulung kalapa kaituna agan persaksian agan antara agan jeung holikna jadi tina tekan ucap lampah agan kudu bener-bener mancing sumener kana hukum-hukuman tena dabongan agan anu hayang jadi pamimpin kada cumpon kana janji agan ya dangukeun ku agan pamimpin dijieun ku rakyat teh pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat lain membikin rakyat derita mengpeung agan aya dipercaya ku masyarakat sok jeung program-program demi kamaslahatan masyarakat tepungan rakyat-rakyat leutik teh ku agan tepungan masyarakat anu leutik anu hirupna di bawah garis kemiskinan teh tepungan atoheun didatangan ku pamimpin teh longokan bisa aya masyarakat anu kalaparan bisa aya masyarakat anu hese asup ka rumah sakit bisi aya masyarakat anu hese asup sakola kulantaran biaya sakola apung-apungan tak ieu bagian agan cumpon kana janji ulah nepi ka jalir janji ajeun agan loba masyarakat anu kabeurit ku Bang Emok pinjaman online ieu bagian agan kumaha nanggulanginana lain ngajedog wae dina kursi kikieuan teh abdi teh ngemban amanat penderitaan rakyat agan